Junet biar majalah getol Junet tak sugan we hasil yang story dari semangat si Junet. Duh. Assalamualaikum bos. Waalaikumsalam. Kumaha cageun bos teh? Alhamdulillah. Aduh, jadi kieu bos. Kadieu teh rek nanyakeun. Nanyakeun naon? Kieu bos, pan kamari teh ini teh ngobrol ka si bos. Oh, lu kemarin teh ya? Oh, eta bos. Ya sok we lah gampang teh mah. Jadi diterima? Wah, alhamdulillah. Aduh, nuhun bos. Oh, sama-sama. Sama-sama. Si bos mah kumaha? Tah. Mudahan alhamdulillah nya geus katarima ayeuna. Ari wing ngagawean naon bos tadi gawe teh? Tak kieu ya. Kamari udah teleponan. Mana teh yang mas santren cenah. Tapi lah tetep masih kene. Mas santren bos? Keun bae lah. Mana cenah ieu cenah jajar aja lah. Karena aya pengen ngeling-ngeling ka urang jaga gitu. Tapi lamun dinya siap ya naon teh? Asup ka anak buah. Wah, siap atuh motor gagah tuh. Wah, tenang bos. Kan kade ulah ciga udah. Wah, atuh. Kawe malah gratis malah udah mah. Teh. Ih, nah kitu udah teh. Heeh, loba Lain. jadian. Daek bos di Cocotonglo. Ambung sih dari sabut aja gitu mah. Si bos. Kieu mah pokoknya mah diterima lah gampang. Siap bos, gitu mah. Kan kade ya dina operasina kudu kade. Siap bos, mah gagal pokoknya mah. Tah eta lebih harap mah. Siap bos. Jadi engke malah siap orang operasi. Oke, siap bos. Biasa tah. Di dia pos di dia mata. Bosnya di dia. Iya. Ari kitu mah tuh berarti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana we, Min? Ayo wae. Aduh, Kang, nepangkeun. Saha ieu? Anak buah anyar. Anak buah bos, mohon. Dape. Dape kan, mohon. Syukur ya. Alah, Aku mah gitu. Rekrut anak gua. Udah kamari teh aya mas santren. Ulu. Lain, Min, pan bisa masih miun atau penagihan ka dieu teh. Oh, justru kieu, bos. Si Miun jeung si Gote tegas balanar enak. Sih itu. Dia tak apa nya, danguna cenah kalau yang garila kan danguna. Kumaha. Ting jeruk-jeruk kitu cenah. Jeruk jeung jeruk. Kasa. bos. Kieu. Oh gitu. Halah. Jeruk pakai jeruk teh. Tadi lain si Bos King. Lain anak buahna Jeung garila. saha? Aduh hati insyaallah. Ayo tahu nya. Zaman kieu hari mah. Heeh. Jeruk. Jeruk bos. Jeruk. Bos. Hariwang. Saya tambahannya. Biji genang. Nah orang mah bisa lila itu dia mah. Oh. Nah kudu ka ditu ka dieu riweuh nah diheurkeun boga anak buah teh si Bos King mah. Jadi dewek nu ketempuhan. Oh. Karena we ieu biasa we bulanan. Si Bos King butuh ke tah makan-makan. Ya kamari geus persiapkeun ieu kamari teh. Oh dinya tuh langsung nang ka ditu Bos. Kita Korea kali teh. Tah ieu. Ya. Mayan bikin lah ka si King Serut. Iya. Di Gojin gitu bejakeun. Gampang di Gojin. Saya ka ditu ayeuna. Ya siap atuh. Yuk. Oke, siap. Ada ya dirinya. Siap Bisi bos. panggihan. Oke, siap. Tapi bisi dak masyarakat tenan naon. Lain bisi. Apa? Kan lain bisi kan wayahna we. Sampai jangan nunggu. Siap. Mau. Ayo tuh bos ah. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo bos. Ari eta teh saha? Eta teh. Eta teh sok lianku ieu ku si King Serut teh. Ayo si bos pot mere duit kadinya. Pan setor King Serut. Jadi urang teh kudu setor ka King Serut. Langke bukan bejaan lah. Kumaha King Serut sebenarnya. Oh, gitu bos. King Serut teh yo. Darinya bulan anyarnya dicaritakeun deui sesakala King Serut ieu. Apa tuh teh? King Serut anak raja santet. Ada santet. Bahala atuh asup ka dieu ya. Wah, Tingali. hai gitu King Serut teh. Da bukan make bejaan lah. Sieun bos lah. Kan kadenya mun aya naon kota kayak di luar biasa lah di luar. Siap. Kayak di bejaan deui. Siap bos, siap. Besi baheula kawas anak buahna si Alek teh nyahoeun. Oh, gitu. Kayak tuh sekali gitu. Wah. Otak bejaannya bosnya. Kayak Siap, bejaan udah muak. teh. Siap bos. Sama Pe. Anu urang na lokasi anyar Pe. Siap, gawe mimiti. Waduh. Awe ya. Siap, atuh bos kita semangat. Yuk. Ayo siap.
Let's go. Ayo. Jit, urang kembali kunaonnya. Corona urun bos, panera usum corona. Ah, maknya corona gitu. Bisa kan diguna-guna nama. Tah, mau diguna-guna orang asup akal eta mah Jit. Mun mah urang diguna-guna kusaha eta jelemana? Mun tega ka urang. Eta mah nu dolim sih kan dolim. Bos pernah dolim meureun. Kela Pikir deui. dolim masalah kasaha urangnya. Pan teu apa urang teh sok ulak-palak bos di jalan bawa naon teh bos. Tapi heueuh Jit untung we kamarinya urang cager deui. Bos, aduh. Jit, gimana Kai? Ah biasa we. Ieu. Bos, naon? Teu sanggup aing ke mah ah. Sanggup naon tuh datang datang yo teh sanggup we. Kontrol proyekan ka itu sorangan mah ah. Kumaha dedak? Keung Jit. Kieu lah teu pupuh siga anu majosan kan kieu. Sarua berarti. Wah, Paling sarua kumaha? Kamari ge pan sarua di dieu ge kan. Kumaha kita? urang teh kamari di kejang-kejang tah. Ieu nepi ka Di dieu? kaku ieu kan. Heeh. Saya ngopi lah teh Jit. Kai. Ya ukur atuh kerjeunkeun. Lain bos. Jadi mah curiga anu di palaku obos anu diburi di lantean kan. Orang Tasik. Tapi lamun kaling inget kalinya mah heueuh bawa kayaknya Di desa pepeting da alah moal kitu. Anu dipajeg teh aku obos ngan. Berarti kamari sararua kabeh. Kaserang. Sugan teh di dia hungkul. Ieu di dieu kamari nepi ka Orang kekelapakan di dieu. Astagfirullahaladzim cek urang teh. Si Majin kalau yang sirikeun orang kunaon bos deui ngaledek ka urang corona banyak corona kitu nya. kana keur musim ayeuna teh. Amit-amit mah ulah jauhkeun sumpahnya kitu kali itu patut mah. Jadi dia mah anu ngejaga tempat proyekan we sugan teh henteu pun kieu ah. Luas. Ieu mah bener sigana. Anu gaibna beurnya Heeh. urang mah ka di dieu nepi ka buku asa anu ngajengut. Suku aya nu kaluhurkeun. Asa aneh urang mah asli. Sarua sidik deui kita bisa lempang-lempang acan kali. Maksakeun nepi ka imah ge. Heeh, kurang teh tungguan dirinya teh di dieu nya duaan teh nya. Sarua tah jadi ieu nu beunang. Ngadon joget da urang ini teh nya jijik. Sareakan nu awak ge bos. Heeh. Dina euy. Kalawur Jit. Si ambu eta kopi geus beresan meuh salila bu kopi bu. Karunya ya anak buah urang ya ah. Jadi mau kopi dinya moal. Kopi sarua tuh. Oh, ada Jit. Jadi cenah bo. Obos bade moalnya bos. Wah, tadi ngopi wae ah. Ulah. Ieu kudu tatanya berarti ieu mah. Waduh iya mah bener kieu mah Jit. Soalna kupas barang kamari teh. Dit, dengeun Duluan bos. matak kemah cukup kudu ngadoa we kekeh kudu ngadoa ieu mah. Oh tidak tuh tuh bos niat jahat doang. Kudu Ya emang kudu tatanya heula orang mana gitu paling. tah gitu bisa eta tanya sugan teh tatanya ka dukun. Pan arep dipala teh tanya heula orang mana Kang meureun. Mun jiga nyesus KTP wae di dieu. Salamat we. Kalau ngopi heula. Bos kopi heula bos. Maruna sok we eta menikmati hidup heula teh jeung kopi. Kalau leung-leung bieu ieu ge matak bisa bijil ka dieu ge. Ai we menang teh duit. Bobora teu liar pisan karek ka dieu. Kumaha urang yang keging salut euy. Sampurasun. Sampai. Wes. Di mana Min? Biasa we ngureling. Tara-tara. Ya ngureling geus bajin. Bagian Bro kenal nih asa rame di jauhan orang itu. Kamari kira ieu mah. Urang ka cicing di dieu. Min. Bukan ngajengut. Wah, Suku aya nu ieu. Terus sampai ka joget urang di dieu jeung si Majid duaan. kenal teh ngimpi. Urang kamari ikut kitu Min aslina. Wah, Asli teh si Akay jeung sarua ngarasakeun. apa pas kontrol proyek itu penting-penting curiga. bukan teh lokasi nah we rada geuman. Belum. Heeh, apa teh sarua ye ge beunang deh. Sarua. Sarua. Tapi bukan anak. Mane kala Min. Didinya kade bisi Oh, ngelomakeun deui.
Dono mana? Jika kemarin ini udah si Kojin. Oh, tara-tara ieu datang ke dia ya. Tenang udah sudon. Saan mah dodong makun ah. Wah, didinya kalau yang bisa nun kamari tadi jelaskeunnya muter Tah, terang. Si bos disiksa eta. Wah, Asli min urang mah dekat banget karena mah cakai mah dia carua. Bener teh ngabring eta mah jeung King Seludna turun alah. Tak soak. lain eta bisa ada apa di dieu mah. Tuh apa didinya Asli. lombakeun urang jeung si Majid jeung si Lombakeun naon, Bos? Kojin teh. Ah, di dieu sok sudon. Ah, Iya yo. Kemarin ngopi ngobrol teh dah kurang aptol atuh. Ngopi lah ngopi. Pesen. Geus Oh, iya. kopi itu. Paling eta jauhnya kita udah bayar sorangan kumaha. Kalem, Bos Alek. Bos. Bos kumaha ya, Bos? Kieu cengnya. Lamun lain anak buah kesayangan King Selut. Ya ongkeun kurang situ minta. Kalau gitu, Bos. Pegi ngomong-ngomong teh. Biasa ka dieu mah si Bos King. Naon kumaha diutus naon teh? Anak buahna biasa. Ada gareju lah enak. Kapan biasana mah si Igo nya? Si Igo jeung si Miun. Miun. Si Miun jeung si Igo teh teuing teu barenor si Bos ke adat-adatan. Ka dieu teh sekalian we dah mau bisa kudu ka ditu ka dieu lah. Dieu di Bos ke adat-adatan wae. Naon ditepokona naon? Dia jatah. Tuh min, wayahna euy ku ayeuna mah. Urang loba musibah di barudak teh. Ah, si Bos King mah teh nyaona naon. Maling ngali museum mana nu penting setoran. Heuh geus kumaha atuh ada basa we di dinya ke si Bos King atuh. Bisa-bisa mereka mah tulungan meureun. Tulungan kos lain preman we sama preman kudu saling membantu. Talangan heula we atuh lah. Eta nasaku aya. Tapi ya kopi omat ya. Dibayar kopi mah bisa nyini sok dua. Semingguan ieu mah teh lain sakali. Dar lah bae pira Iya. Oh, unggal ka dieu gitu. Oh ngaka dia wayahna. bae lah sok. Ya, Ai Abu ngomong we cek Bos Alek gitu. Nya. Bu, si Bos Alek bu, catat ya. Nama kieu atuh, da saya mau bisa lila, kudu ka ditu ka dieu, pasti kena loba urusan kae. Bos, Heuh sok atuh kumaha. anu cabut dewe. Baik Ada ini omatnya. Tah amanah teh kitu. Ih, mah dibekal. Udah. Aduh, Ya, dibekal heula. Aya anak, anak kesayangan King Selut nih kot. Naon deui atuh. Bebas kieu. Incalager. Ada ya hasilan kamu ulah nanya omong si Bos King euy, urang murah mah. Ah, kamari geus mun teu musibah mah asli geus meunang gede jeung King Selut mah. Bangga mah. Kade. Sok, yuk, sampurasun. Sampai. Apa ya? Anak kesayangan mah aduh power kayak kudu operasi deui ya mah. Pasti. Kena si koplok gawena nya. Da kitu ari kesayangan kumaha? Mana tah nuduhaan. Dari mah yang disentak kan ah power ah. Ulah. Bae tah nuduhaan mah. Anak buah King Selut mana tah? Iya, nya eta mah nya. Buat King Kong bodohnya. Ieu mah King Selut. Ah, nu eta Igo mah jeung sa? si Miun. Si Miun. Ah, bicara ger sih eta mah. Heueuh, eta kumaha sorangan diomongkeun. Kumaha gitu. Ya kumaha ieu sirut dengar kalongan jadi. Tuh ieu power tong lebating di luar, hariwang eta mah. Eta, urang bubar. Bu bayar heula tuh. Bos. Bubar, Bu. Nya. Kopi opat mana dia baru. Ibu ya. Ya, gitu.